nami Abi Jahra Raisa Sabila. Di dia Abi bade ngadongeng nganaan si Loreng. Dina hiji mangsa di Tasikmalaya Jawa Barat aya salaki jeung pamajikan. Aranjeunna damel salaku patani. Sareng kabagjan anu dirasakeun ku aranjeunna tos lengkep kusabab aranjeunna entos gaduh orok. Maranehna oge ngajaga sababaraha sato. Salah sahijina nyaeta macan disebutna loreng. Loreng teh nurut pisan ka aranjeunna ieu sabab geus dipiara ti orok jeung diurus ku kanyaah. Sabot aranjeunna gawe di sawah mau ngasuh orokna sapertos biasana sameme aranjeunna indit manehna minta loreng pikeun ngajaga orokna. Loreng, ayeuna urang indit ka sawahnya jaga orok urang. Lajeng aranjeunna indit ka sawah digawe ti isuk nepi ka sonten. Bari digawe, loreng datang ka sawah. Loreng beda teu jiga biasana, ngoyang-ngoyangkeun buntut jeung ngusapkeun awakna kana suku aranjeunna. Aranjeunna eta curiga. Nah, si loreng teh kalakuanna aneh teu jiga biasana. Tanya pamajikan. Mun sayang ieu mah aneh teu jiga biasa. Cek salaki. Akang tingali. Naosna pinuku getih seger. Cek pamajikan. Salakina tetep mau taliti ruas. Surut mau pinuku getih. Tuluy manehna inget ka orokna jeung nyangka lorek ngahakan budakna. Nah, sumut maneh pinuku getih lorek. Maneh ngakukeun hal buruk ka budak urang. Maneh maehan budak urang. Cek salakina. Loreng ngagebeg lantaran teu kitu. Salakina nyokot kai jeung nenggeulan mau ambek-ambekan nepi ka si loreng tah tuparna. Tuluy aranjeunna lumpat ka imah ninggalkeun loreng. Teras asup ka jero imah. Maranehna reuwas jeung silih tetep bari orokna sareng nyegrak dina bangkuna. Anakna teu didahar ku maung gancang. Pamajikanna nyandak orok sareng nyium orokna hudang sarta muka panonna seuri. Lajeng aranjeunna manggihan hiji oray kacida gedena dina handapeun ayuna. Oray eta maot sarta katutupan ku getih. Aduh sayang, urang geus ngelakukeun hal nu salah. Eta si loreng geus maehan ieu oray jaga-jaga budak anu urang. Ya Allah. Aduh Gusti. Naon urang geus lakukeun? Abdi hampunten pisan Gusti. Hampura abdi loreng. Cek salakina. Sanggeus eta langsung ngajemput loreng pikeun nyegerkeun tatuna. Menta dihampura tina kasalahanna. Eta kabeh kajadian lantaran teu mariksa heula orok samemeh maehan loreng. Mung sakitu dongeng anu simkuring nugikeun, hapunten bilih aya kalepatan atau kakirangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.